aya carita disebutkeun hiji panganten anyar, hiji mangsa salakina teh keur ngopi di hareupeun imah, teu kungsi lila digoroan ku pamajikanna teh. "Kang, ayo atuh asup ka jero, geus siap." Cek salakina teh, "Geus siap nya, nangtung we asup ka imah nya." Teu kungsi lila aya sema babaturana gitu. Pas rek ngegedor panto, adenge keur ngaromong, "Kumaha Kang, ngeunah teu?" "Ngeunah pisan ieu mah, teu cara biasana." Gitu. Eta anu di luar ngadenge sabari ngomong na jero hatena teh, "Kenal naon borang-borang kieu?" cenah kitu. Pikiranna geus goreng bae nya. Ngadenge deui obrolan anu ti jero imah. "Ayeuna mah cenah ning ieu loba cayan kieu," cenah. Cek awewena teh nya cek pamajikanna teh, "Ngahaja Kang cenah supaya babarieun cenah. Supaya leueur," cenah kitu. "Oh, atuh maneh mah apal wae cenah hayang salaki teh." Eta nu di luarnya babaturanna ngadengekeun geus teu pararuguh meureun kitu. Tinggal dina pikiranna mah teu apal. Penasaran meureun tah babaturan teh. Ketokan pintu. Digedor. "Assalamualaikum," cenah. Ditemalan. "Waalaikumsalam," cenah. Sabari ini teh salakina teh nya rek mukakeun panto. Cenah keur ngeunah-ngeunahna oge cenah kitu. Ini teh dibukakeun panto. Geuningan maneh sugan teh saha?" "Aduh Kang, punten cenah ieu ngawagel cenah." "Oh henteu cenah. Sok atuh cenah Kang teraskeun we cenah." "Ente kuburu kabeneran atuh. Alus maneh mah cenah aya rezekina cenah." "Naon kitu Kang?" cenah. "Ieu keur ieu taruang cenah. Ayo minum sayur teh cenah. Biasana pamajikan nulis kangkung ge mah loba cayan cenah." Dina pikiran teh eta pikiran babaturanna ting naon nya. "Oh, sugan teh keur naon Kang atuh?" Sia atuh pikiran naon kitu. Urang kedah ieu majikan tuh ngeunah kitu. Aduh, nikmat cara biasana ieu mah cenah. Kalau kena pedo buru-buru asup ka jero cenah dahar we cenah. Dahar bareng-bareng cenah. Dahar we dahar tah. Aduh, geus suudonna pikiranna ya Allah, aya we nya ampun.